Assalamualaikum teman-teman Bosna Cangehgar. Saat video ini diupload, teman kita Denijo sedang terbaring sakit dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mohon doa dari teman-teman Bosna Cangehgar untuk kesembuhan Denijo. Dan episode kali ini didedikasikan untuk Denijo. Jangan lupa subscribe, share, komen. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosna Cangehgar patepang deui sareng simkuring Budi Kusuma, simkuring Denijo, dina kaayaan sehat walafiat alhamdulillah. Kantenan sapertos biasa ieu mah standar prosedur ye rehna ieu teh channelna Bosna Cangehgar. Naon teh Kang? Bobodoran Sundana Cangehgar is anu disanggakeun ku alpukahna saderek nyeri huntu naha sok ngegel sapatu ubaran bae ku batu takol ku halu dagor ku palu puas sia obat nyeri huntu paru salah Palu ubar nyeri huntu palu jaminan mutu space iklan leres satana ya aya apaan engke leres insyaallah. Pemirsa sadaya, dongeng ayeuna mah kalesa nuju hoyong ngomongkeun perkawis nyaeta dongeng Sunda anu tos viral. Sapertos biasa monolog dibarengan ku alok namina Denny Firmansyah aka Ray Dinata aka Denijo anu tangtos teu pirek deui di Garut mah disebatna Piping. kuat katilu nama Opa opa ayeuna mah urang ngadongengkeun masing-masing ngadongengkeun Denijo keur ngorakene zaman di Garut anu sakolana di SMA Muhammadiyah. Mantak manehna mah lamun ujian ge sok leuwih gancang sapoe jiga lebaran. nya kitu asli betul Pan lebaran sok leuwih gancang sapoe. Pamirsa sadaya, Denijo baheula mah di kampungna sering disebut Piping. Hari Piping teh panggilan kesayangan tina 5 bersaudara. Anu kahiji ngaranna Budi, lain Budi Kusumanya, ai Budi naon? Budiawan, putra pamarkawan sareng Ibu Eti. Nu kadua Denijo atau Denny Firmansyah alias Piping. Nu katilu Eva Trianingsih. Lainna jadi urang di Anu kaopat Rika Rahyani baheula mah jualan pulsa. Anu kalima Risman Yadi anu baheula mah jadi pamain drum disebutna Boris Debor. Denny Firmansyah baheula sempet jadi penyiar di radio Antasalam. Antasalam pau. Tuluy ditempatkeun di hiji kota anu katelahna penghasil tauco di daerah Cipanas sasarengan sareng anu namina Diki Firmansyah alias almarhum Diki. Urang dongengkeun eta duaan keur siaran keneh di hiji radio anu namina Radio Trisara. Hiji waktu maranehna teh geus beres siaran pedah harita mah teu lila siaranna teh. Ngan pedah aya awewe anu marebutkeun nu resep ka
Denijo atawa harita mah ngaranna teh Redinata. Aduh. Kurang contohkeun Redinata keur siaran. 95 and 30 FM Trisara Station on the road. Jumpa lagi bersama saya Ray Dinata yang akan memandu pohode. Naonnya eta teh? Kitu cenah lamun keur siaran. Tapi harita mah jadi bintang idola. Kusabab penyiar teh harita mah jadi rockstar. Loba anu mika resep. Harita teh aya nu resep ka Denijo ngaranna Mira. Neng Mira nelepon heula ka studio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Passwordnya dong. Telepon sih anu nelpon. Angkat telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Redinata ya? Bukan. Masa sih? Yang nerimanya si Acep waktu itu, bukan. Nu narima teh si Acep. Urang perankeun Acep ku Denijo anu sorana kapencet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Redinatanya ada? Oh, mau ke Ray Dinata? Iya. Tunggu sebentar ya. Oke. Ray. Buru atuh ini teh soalnya itu di wartel nelfonnya. Halo, Halo. Redinata. Iya. Aduh, aku teh fans kamu tahu. Aku nih deg-degan terima telepon kamu. Siapa ini? Aku namanya Saha tadi teh? Mira. Aku Mira. Oh, kenapa Mir? Pengen tahu lengkapnya nggak? Siapa? Mira Santika. Mir. Boleh minta lagu nggak? Mau request? Iya, Boleh, lagu apa? lagunya Rita Sugiarto. Bukan dangdut di sini ya? Oh bukan? Bukan. Aku tuh pengen denger dangdut. Nggak ada dangdut di sini. Hari ini saya nah telepon. Saya umumkan pada bulan, pada bintang. Dapatkah kau miliki suara kekasih? Jadi nggak bisa request. Nggak bisa. Kalau dangdut nggak bisa. Re, abis siaran mau kemana? Ada aja di sini. Aku mau ke situ ya. Boleh. Ini aku bawa makanan buat kamu. Kabarin aja kalau udah sampai. Kamu sukanya makanan apa? Getuk. Tuh nu jualan belagu. Aku udah ngaliwat ketuk. Yang lain ada nggak? Apa ya? Ya itu aja. Basreng. McD mau nggak? Boleh. Ini tahun berapa? Bahula. Anjir caranya McD. Belum. Ini aja deh. Apa? Aku bawain bubur pengkolan ya. Bubur pengkolan. Jauh atuh udah di Cipanas. Oh di Cipanas. Ganti atuh. Apa? Ini aku bawain khas Cianjur. Apa? Tauco macan. Bisa di dapur. Mochi. Mochi ya? Iya boleh. Ya udah. Mau mobilan Cina. Desi Mirage Cina. Oh. Ternyata Neng Mira teh keturunan ti Tionghoa. Bapana ngarana Gunawan, da lengkap nama ngarana Ahim Gunawan. Kang Ahim. Boga toko oleh-oleh. Neng Mira biasana disebutnya Cencen. Harita Redinata teh boga sobat nu ngaranna Aidiki Firmansyah beulana naon? Agung. Oh ini Samdi Praja. Samdi Praja.
Moal didongengkeun almarhum geus teu aya. Kagok sieun jadi kumaha ona. Beres. Tapi memang harita teh cemburu. Ku sabab da memang jadi rebutan Neng Mira teh. Tah Neng Mira sok datang ka kontrakanna Redinata. Urang dongengkeun hiji waktu Redinata geus aya di kosan, pedah Neng Mira mawa oleh-oleh. Sakontrakan ulang jeung Sandi Praja mah. Rey, ini Ya. oleh-oleh dari Papa. Apa ini? Ini ada macam-macam. Yang ini golok dari Cina. Yang ini baju Cianghi. Sama ini ada tauco macan. Oh, yang tadi kamu janjiin ya? Iya, pabrik tauco teh punya kakek. Oh, Namanya Ok Ing Tiong. ya gitu. Baik. Sekarang udah nggak ada. Dimakamin di Bandung, di Cikadut. Itu teh dulunya adalah pendiri pabrik tauco. Iya. Nih buat kamu. Makasih ya, Mir. Ya, dicampur ya Sama gula. kenapa? Dah ini mah bisa diminum langsung. Tauco. Pahang bere tauco. Rey, Apa? bawain aku ke kamar dong. Mau apa? Kan aku kan penggemar kamu. Nah, terus? Ya aku teh pengen ngeliat kamu lagi latihan siaran di kamar. Mau nggak? Gimana ya? Nggak apa-apa dah, Cuyuyu mah nggak ada. Boleh nggak? Enggak ah, jangan dibawa ke kamar. Harita Neng Mira maksa hayang asup ka kamar. Nggak bebetot Redinata hayang abus. Redinata ngasaukeun narima di ruang tamu. Kusabab sakontrakan jeung Samdi Praja anu baheula mah siarana babarengan. Gimana dong? Aku teh udah niat dari rumah. Ya janganlah, nggak enak juga kan ada Sam di sini. Tapi kan ini aku pengen dipanggarokeun. Neng Ya Mira, galau kan di sini bisa. Neng Mira atel tonggong. Tuluy nonggongan Malika nukangan Samdi Praja. Redinata. Cek Neng Mira. Tolong garokin dong. Yaudah deh. Nih, Seruk, seruk, agak ke kanan dikit. seruk, 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 Ke atas dikit, ke atas. seruk, seruk, seruk. Jangan ke tali BH dong. Kamu kok cunihin sih? Asal teu. Asal teu. Redinata asa kajebak. Tuluy manehna keluar bari jeung macakeun istighfar. Astagfirullahaladzim. Mau kemana, Rey? Rey, 我不吃草了。 Ieu carios beuki ngaco. Catek kitu kaayaan sabenerna mah. Jauh. Redinata mah jelemana bageun. Ti harita keneh wae oge buukna geus belang. Encan tong dilempar. Masih keneh rambut jiga alam bah dukun. Neng Mira ambek tuluy kaluar nyokot sendal dipake bari lempang ngegeblik. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Cek Neng Mira. Mig-brig lempang da memang kontrakana jalana mudun. Benar. Nanjak lamun ti handap mudun namun ti luhur. Nah, iya. Aing bingung dengan closing. Teu jauh ti studiona radio naon Trisar. Aya keneh. Ayah. Neng Mira lempang mig-brig
ka lebak atau ka handap. Manehna luak dieu neangan angkot. Harita mah angkot teh nu ngaliwat ka Cipanas ukur 2. Hiji nu langsung ka Bogor, anu kadua mah nu eureun di Pasar Cipanas. Neng Mira megat nu warna koneng nu bakal turun ka Cianjur dan memang imahna di Cianjur. Di Cipanas. Aing salah deui wae. Da lain pelaku. Neng Mira Janji nyokot nu biru, naik kana nu biru terjadi kana koneng. Kusabab imahna di Cipanas, deket kebon kembang. Lain deui wae. Deket istana Bogor. Cipanas. Salah deui wae. Istana Bogor mah anu dianggo ku Pak Jokowi. Istana Cipanas ayana di Cipanas. Dianggo ge ku Pak Jokowi. Tapi eta mah mung nampi tamu wungkul. Neng Mira naik kana angkot bari ambek, dina hatena ngomong kieu. Awas, suatu saat nanti aku akan mendapat kamu, Re. Aku akan bawa kamu ke sebuah villa. Cek dina hate Neng Mira. Bari ngepeul-ngepeuleungeun digebug-gebukeun kana jok. Atuh angkot teh eureun. Disangkan heup. Ku sabab angkotna eureun. Supirna nanya kieu. Bade lungsur di dieu, Neng? Tidak, Pak. Tadi sengaja. Kebetulan saya lagi marah. Oh, begitu. Kenapa, Neng? Atuh jadi curhat. Geus kami mandi ya. Urang dongengkeun Redinata nu ditinggalkeun ku Neng Mira anu migprig leumpang ninggalkeun Redinata di kontrakan. Di beki panjang nih. Tahu itu closing. Tenden dihandeleum sieum, tunda dihanjuang basa paranti sampereun deui. Dongengkeun ayeuna mah Redinata nu geus tinggalin di kontrakan tuluy ngomong harita ka diri sorangan. Nah, naon si Mira? Curiga hayang gitu. Duh, tapi hanya kan pada amin tadi baik. Cek Redinata manehna ge satengah menyesali. Padahal mah ucing mah lamun di paraban lauk sok diterkam. Eta mah Redinata keur bager keneh. Padahal baheula keur di Garut sok nyuruh. Tidak. Jauh pisan. Kumargi dongeng geus ka mana mendi. Ayeuna mah urang cag heula. Insyaallah urang teraskeun deui. Tos adan di studio tos ka kuping waktosna duhur sareng kedah tuang siang. Abdi Budi Kusuma, Abdi Denijo, anu tangtosna bakal pendak deui di dongeng bosna Cangehgar. Nah, onta teh Kang. Bobodoran Sundana Cangehgar. Is.